Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qaulihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة mangga bareng kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qadu wa tanfarizu bil qurabu wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wal ma'lumillah. Nasr minallah wa fasun qarib wa basyiril mu'minin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa ma dzulima wa kana Allahu sami'an alim. Hamim. Hummal amru wa ja'alna nasrufa 'alaina la yusarun. Hamim ain sin qaf. Himayatuna mimman nakhafuka min fi'atin qalilatin qala wa fi'atan katsiratan bi idznillah. Nas'aluka bihaqiqil qad ja'al haqqu wa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa. Qala Musa majitum bihi syihru innallaha sayubtilu innallaha la yusli amalal mufsidin. Ya Allah ya Qahhar ya Jabbar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya mujibad da'awati wa ya fatih khazainil karamah wa ya malika yaumiddin ihdinas siratal mustaqim waqdi hajati wa hajatina hajatal muslimina waqbina bihalalika an haramika wa fadlika aman siwak. Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yarzuqu man yasha'u min quwwati badanikum min wasin wa risasin wa sayfin wa bundukin wa lati harbin wa sihrin wa ghairi ma min kulli syarrin syai'in qadir.
Allahumma hajubna min jamil asnafil jinni wa syaitani wa anwa'ihima wa min syarri awladi adama wa banatiha wa kulli man yuriduna bisu'i bihaqi ismikal karim. Wallahul musta'an la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana wa innaka minal aminin. Bismillahil malikul la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Fallahu khairun hafizan wa arhamur rahimin. Allahumma anta shalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma aghnina bil ilmi barakati bismillah wa jayyina bil hilmi barakatil fatihah wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyat bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Wah aeh rek paeh teboga boe sing hirup kersaning Allah la ilaha il. Punten al mukarram kasepuhan boga doa nu eta boga eta kuring yang menang carios ti kasepuhan wirehing di baheula mah eta memeh ngaji tetela memeh santri loba memeh kiai mukakeun pangajianana. Eta doa sok ketlaraneh kacida tapi alhamdulillah eta kolot baheula macan nu eta minangkana mah doa palang siang pang panjang umur. Tapi alhamdulillah abah ibu bapak sadayana amang anu kukuring dihormati eta kolot baheula ku macan nu eta keur memeh pae mah harirup keneh. Alhamdulillah. Tapi urang alhamdulillah berkat taufik dan hidayah atas segala anugerahna sehingga ngirimkeun warasatul anbiya ka tengah urang sadayana hingga urang digentos ku kalamun thayyibah bari jeung mernah nu kalimatna Allahumma tawil umur wa sahih ajza wa nawir qulub wa sabit iman wa ahsin a'ma wa wasi arja wa ila khair qad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sing dibimbing ku tefek hidayah eta lisan urang dibukakeun atas taufikna atas hidayahna hingga isuk jeung pagi eta bisa nguraykeun eta doa malam mandar urang senantiasa dikabul sagala hajat amin ya Allah ya Rabbal. Wah aeh mudah-mudahan urang sing aya pitulung Allah dina nalika hirup anak ibadah teu campeleh amin ya Rabbal. Wah aeh mudah-mudahan orang senantiasa kepanjang umur babari pah hayang babari hayang gati eta pae insya pangeunah-ngeunahan hirup panjang umur babari pah sabab lajan pundung dina karek maut hararese sakarat meuni kuat ngajongjong santri kuat digilir maca yasin maca doa jeung sajabana teu paeh-paeh kan ripuh eta tecara ku babari eta nalika sakaratil maut subha kumpulkeun anak jeung icu bebe jadak abah rek pae hos bek kumeunahun insyaallah. Subhanallah. Munasabah urang sok loba ngadoa ieu boy sok ngadoa ibu osok Allahumma hawin alaina fi syakaratil wa najata minan nar wal afwa ingdal. Eta jajarona doa tiada lain dan tiada bukan mengharapkan fadl dan ridha Allah hingga dan nalika sakaratil maut di nalika ruh dicabut ku malaikat Azrail diberi kemudahan teriring usnul subhanallah. Ibu punten ngeunah dicabut anca-anca ngeunah dicabut sakaligus bapak-bapak repeh ulang jawab ibu-ibu ya mah ngeunah dicabut anca-anca ngeunah dicabut sakaligus. Nah kalau surah kamana kitu maksudna kuring mah nalika dicabut roh ku malaikat malakal maut maksud sabab eta dina nalika dicabut ku malaikat malakal maut aya carita anak eta malaikat malakal maut hiji bakal dongkap 70 malaikat malakal maut rek nyabut ruh salah sawios jalmi nu tangtos bakal maut 70 malaikat yang nyurungkeun ruh urang tina indung pea nepikeun kana hulu tur 70 mundur dogat kadinya datang deui 70 nyurungkeun deui tina tur debikeun ka dieu kana cangkeng datang nu 70-an deui getundur nu 70 disurungkeun deui ti dieu tina cangkeng ku 70 malaikat debikeun kana tenggorokan dongkap kana tenggorokan ruh diserahkeun ka malaikat malakal maut pusat cek nolaban hop bah geus kitu bah rek dikumahakeun
dek anca-anca nyabut heug rek disakaliguskeun heug abah punten ngeunah dicabut sakaligus ngeunah dicabut anca dicabut ruh maksud teh ya. Mudah-mudahan orang sadayana senantiasa dikeresakeun aya padol Allah nalika maut husnul amin ya Allah ya robbal. Keresahan nu mulia pengatur waktu pembawa acara punten ya rek digeserkeun ka sekedap maji punten abdi di imah teu gaduh nu kieu karasak ikana bujur panas paingan eta sok loba ibu-ibu tatangga nu kabeuli manehna nu muriang panas datang ka imah teh ngagibrig awakna cek salakina kunaon eta kunaon eta kumaneh horeng leuleuh tatangga meuli sapersi nu kieu panas kana bujur nyerep kana hate pindah bae heula anan punten banyak geserkeun ari abi mah tetuman ieu aruh kes tonton memang kadang ngeunah nu sempit aya ngeunah nu lega. Pembawa acara nu kabdi hormati dibanggai dan ditaati mudah ditampi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala amin. Para alimul ulama, para kesepuhan, penilai sepuh, tokoh termuka, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus abah kesepuhan Mama Haji guru urang sadayana anu ti Cibunar nu alhamdulillah nampa hadir di payunan urang miwasadana al mukarram wabil khusus Abah Haji anu ti payun masihan materi silaturahmi kelewat sambutan beliau adalah sepuh sim pribadi guru sim pribadi anu mudah-mudahan urang doakeun umuman sadaya para ilmil ulama para kiai sing palanjang uswana amin ya Allah ya robbal. Tur mudah-mudahan tong wakadi mautan ku Gusti Allah terkecuali mautna husnul khatimah. Tur mudah-mudahan dina nalika maut nunda berkah kanggo urang sadayana amin ya Allah ya robbal. Kunaon cenah eta kadang teu saeutik memah beh rata. Setiap para mubalik, para penceramah, siapapun dia pasti para alim ulama terlebih dahulu disanjung, terlebih dahulu para ulama disobek. Teu ada cabi patali maranehna sadayana. Pertama-tama adalah ujung tombak penyampai risalah nu bakal mau berkah ka urang sadayana. Sok sanosa kadang urang mah atas nama jalma masyarakatna ngitung salah jeung teu pati hade ka maranehna. Aya nu kitu aya. Kadang-kadang pan kiai lah kiai cerewet deui parang sakula ieu tendah itu teu ngaradig be atuh naon nu dilebok ku kami padahal mah kiai mah lain salahkeun urang justru mah pikiranen urang da maranehna mah ku ulama dicaritakeun aya salah sawios ibarat eta para kiai para santri teu beda ka qiraatil kitabah gambarana belek ibarat jalma nu mang maoskeun sur numang macakeun sur seg urang contohan kieu umpamana di dieu aya Mang Khalid aya Khalid aya punten bilih aya di ditambut namina sakedap eta ka Khalid teh hiji waktos dikiriman surat kudu jadi kakakna saha nu jadi kakana ka Usman umpamana punten ka Usman aya ka Usman apunten ka Usman teh boga adik ngaranna Khol catat bantuan bising poho eta surat anu dikirim ku ka Usman teh ditulis ai basana bahasa Sunda ngan tulisanna ku Arab berarti disebut ngaran Arab Arigon kabenaran orang eta ka Khalid teh nyantren teh nyakola barang dikiriman surat kudu jadi kakana teh dibulak dibalik eta surat lain ieu kakak aing nyuratan kumaha maksudna ieu jauh jabar jeeran di Gararati tinggal digolerkeun bae dina meja kaleresan eta ka Khalid teh ningali abah kesepuhan Abah Haji Kamjol belilir digeroan euy baji ka dieu lain cek Abah Haji nu kam aya naon ya lid ngagoran aing sinari tilok biasana ge ku kadieu bah ulah loba omong ka dieu beh aya naon ka dieu beh pokona bah calik eta Abah Haji teh calik ngaleut Abah Haji teh mal tulus burung jadi surakan urang dieu mun rek nginum be disurakan aing mah bingung mal tulus lain lid cek Abah kasepuhan teh sinarian sia gura-gero ka Abah aya naon kieu bah kula teger aya kabutuh kitu pan masyarakat mah
Amun karya kabutuh karak gura gero butuh naon lid bah ieu abi kuari mangarasa kaduhung ieu hirup teu bisa buca teu bisa baca ieu kakak nyuratan surat na teh ieu ku kalimat Arab naon bah maksudna bah coba pangmacakeun ku abah jabah mah alhamdulillah guru kami sepuh kami bisa maca bisa ngaji coba bah pangbacakeun cek abah haji dia melit kabina-bina teh eta hirup teu kabina-bina bah pokona mah kitu be caritana teu bisa maca be kulama dibuka eta ku abah haji si surat tia surat tika saget tadi tika us kakak hol dibuka ku abah haji dibulak balik kerenganan cek dina surat tia ki atulid naon ja kieu cenah ge cek dina surat assalamualaikum ieu surat ti kuring lid ti us kakak maneh kajurung rasa deudeuh jeung nyaah ka maneh ieu kapaksa kakak nyuratan muga-muga tong ngajadikeun bendumana ari maksud jeung tujuan teu piralid sanggeusna kakak nelitian maneh jeung ningali maneh umur geus ngakolotan sagala geus loba angluhan tapi ditilik-tilik jeung ditandang pandang ku kakak parang sakula parang sakakak ngan hukur ngagulung-gulung pakaya ka masjid telok daek ka pangajian cenah ge mana horeng lid bakal modar cek dina sur mengpeng maneh dibere keneh jalan ruang ku Gusti Allah gesang nobat yuk kakak nyaranan ka maneh wayahna sing geura pindah cai pindah tampian wayahna maneh geura eureunan eta ngagulung-gulung teuing pakaya geura pindah ka pangajian geura pindah ke tempat berjamaah gesang bekeleun jaga lid di akhirat sakitu ben heulan ieu surat muga-muga dialap sekap ti kakak atas rada jeung nyaah Usman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaanana sanggeus ngadenge eta si surat rek marah kanu macakeun rek marah kanu nyieun surat geura coba geura rek marah kanu mang macakeun apa rek kanu nyuratan Bahal Mukarram guru-guru kita semua aranjeuna mah bah nyarios dimanapun tempat hanya bisanya menyampaikan 114 surat 6.660 ayat anu dihimpun ngajadi satu Al-Quran disampaikan ka urang nu bararodo ngeun ngabejakeun wung insya ari eta cenah ngomongna ku menikah ke ngeun teu jebleh di beta biwirna aing kabina-bina teuing cek ibarat nu kadua eta kiai teh santri teh anu aya di tengah urang ka umili ibniha belekel ibarat indung kanu jadi anak lalaki contoh ibu punten gaduh putra pamaget barudak keneh gaduh nyaah teu bu nyaah subhanallah eta bojuna jalingheur naik eta putra urang teh terekel naik kana jambu di payunan rompok dibeureupkeun imah kapanggih ku ibu-ibu coba kira-kira kumaha eta ngomongna ngagerewek dia turun sok dia jar tuak taek bising ragag sia cilaka ripuh kabehan turun paneta anak bener dah ngadua poean terecel di beta anak pan ngalojoran ngomong nage eta dianya parang saing kudal wadal teuing teu menurutkan apa-apa takolot hayang cilaka kitu eta dia turun dah eta ngatilu kalian naik ka bari mau pangoprek segala macam halalagan eta Allahu Akbar selain ini pan ngomong nage eta cungur dia parang saing ku bengal-bengal teuing kudu dikumaha kitu dia ku aing hayang nurut disabet dia ku aing kolosod anak tugas turun pa dijiwir ceulina wedel ieu dia coba ku karunya ku marah eta bu ku karunya bising cilaka eta kiai ngawer-wer bae euy lainna naon nyaon ka urang bising cilak saria waradal teuing diancan diajak berjamaah tuh kadenge pan ngajalingeun kiai parang saing masyarakat teh dihang di kumaha ngajakna ku aing kitu ngartulu kalian ngajak ka wak kencengan eta ngomongna ulah lalagaan ari eta cenah kunan terawalang bae palamiruan urusan batur cek ulama kiai mah kamu sahirati li jauji bintiha lir ibarat mitoha kaminan contoh
aya cerita eta urang boga minantu ibu punten abah eta ka minantu nyaah henteu nyaah ngomongna cenah nyaah gengen sakedeung paling ge saminggu menang saminggu mangendahan pacul handapeun jandela kamar minantu kentreng teu pongku minantu bah gawe naon hulu dia koeng pek-prek minantuna kuwedeu hartian sakali mitoha balik ti sawah seah manggih kotok ear jeung gayung manggih ucing disepak ceuk mintoha bah minantu bah kotok kitu baku dipeujit iya koeng nu digeleng teu mikir eta ngun kunyanyaan apan mitoha eta ka minantu kadeuleu minantu geus 3 tahun teu dikersakeun hirupna dibere langkah anu endah digero pan eta minantu ceng ka dieu bu eta digero ku mitoha hulu tuur ngoyeud aya naon bah ulah aya naon diuk ku diuk eta minantu cek mitoha ceng lain ieu abah mah ieu nya lain ku rewel ieu sungut aya naon bah lain hartina ku lembeng heuh bah kumaha kitu eta kieu pan ngawer-wer bae eta kitu bae eta di pangajian eor eureuna lain ku lembeng rewel dusun lain barang saabah ya ceng geus 3 tahun jadi minantu abah atuh heuh kuah kumaha kitu malah mah anaknya bagus nu hiji ku ari geus jalinger nu hiji tak karak ngerondang doke can boga lebu-lebu acan ya kieu ceng ti abah kumaha abah tuh sawah abah lega belah ditu bedaheuna pamatang aya hop tuh aritna hop toh paculna garpuna bawa jung bedah sawah abah kira-kira lamun minantu nurut kami toha pacul dibawa arit dibawa garpu dibawa dibedah eta sawah barang hakan moal nyaho urang dia kana bahasa barang hakan atuh kira-kira rek barang dahar moal eta insyaallah dibedapan sawah alhamdulillah nu itu ngalagaan di imah ngaleuleuran bener toh tapi jajal eta kami toat ieu mitoha ku loba omong doang eta BO bikang dur be ditolak kira-kira barang pajuh moal lain deui ngomong lagi Gos atuh tungtung nama di imah padat teu kapanggih-panggih sawah teu kapiboga eta kiai ngawer-wer we di pangajian bisi ngurang di akhirat sangsara hayang nyaho mah dibejakeun ku kiai sing daekan saria ngaji ganjaranna kitu sing daekan siap berjamaah kitu elmuna dibikeun kabeh lamun diturut insya air sari wardel teuing pan ieu mah kalau kiai lembeng-lembeng teuing barang sae ngawer-wer bah tojong bae kiai surga gesang kiai raka Gusti babagi monyong kodukna bae eta raka kumaha kitu nuruwas mah kula dibelah ditu lah teng cenah kiai kagok nyendora ka kula mah sugan dibalangkeun ku malaikat liwat pulang liwat oh aing kaki kituan dan ramana badora ka monyong lagi kituan eta ai kitu parukuma eta raka burung aya watesan teu meunang bah subhanallah nyaheun maka mudah-mudahan orang doakan al mukarram urang kiai urang mualim urang ya Allah ya Rabb sing dipalanjangkeun yuswan anu barokah amin ditambih-tambih kamuliaan aku Gusti Allah subhanahu wa taala kamuliaan anu abadi ti ayeuna dugikeun ka yaumul jaza amin ya Allah ya Rabbal hingga di padang mahsyar ya Allah ya Rabb dikersakeun atas taufik dan hidayah Allah tiasa ngajak urang sadayana kana surgana Allah subhanahu wa taala aparatur kepemerintahan Bapak Kepala Desa beserta segenap staf wabil khusus Bapak RT, Bapak RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahumullah wa hadakumullah. Tak lupa panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj kampung nani teh Cihara. Insyaallah kami sangat dihormati dan dibanggai, mudah-mudahan sadaya perjuangan dan pengorbanan panitia na waktos ayeuna dina ajang ngaluluguan masyarakat kanggo iqla'i kalimatillah sing ditampi ku Gusti Allah subhanahu wa taala hingga ngajanten cukang lantaran wasitoh urang sadayana lebat kana rahmatna Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teri salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah pada Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang aya kameraannya kaduhung eta kula teu make lipen ti imah ge masyaallah
Tapi kasep punya kasepnya. Alhamdulillah. Geus make maca jampe sagala ti jalan ti palamaroe nahu akbar nahu qotona aidiyahun wa dibaca di pajaran. Alhamdulillah aya kameramenan sagala macam rek mendak. Mudah-mudahan urang sadayana nu kempel dina ieu waktos nu riung mumpulung dina ieu waktos sawangsulan deui sing dicatat ku malaikatul hafadzah hingga perkumpulan nu ngawasitohan nu ngawasilahan kempelna urang jaga di yaumul mahsyar di bawah naungan benderana Rasulullah sallallahu alaihi nu berkalimatun thayyibah lapad la ilaha la ipangga angkat illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur 27 Rajab mari kita peringati Isra dan Mi'raj sejarah mulia Nabi kita semua Nabi Muhammad pelita dunia la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi berjalan di waktu malam dari tanah Masjid Haram Palestina yang jadi tujuan Masjidil Aqsa yang disinggahkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur tos sakitu bae tipayun satu acana sim pribadi milajeng kana saur nulu aya lebih ti tadi pertama-tama ngahaturkeun salam silaturahim mibarasa takdim abdi kabah kesepuhan paral mukarom warga-wargi kampung Cisiih ieu mana Cihara ieu podeui ba Ciharanya Cihara ta Ciara Ciha-nya Cihara nu kaduana kutina rumaos ama haji abah kesepuhan sadayana ieu abdi nu alhamdulillah dina wengi ieu tiasa kunjung bersilaturahmi dalam ajang peringatan Isra wal Mi'raj di kampung Cihara nu katingalina masih jalma bisa ngaji nu katingalina doang ahli tausiah nu katingalina tukang caramah tapi justru abdi teh jalma nu pohara pisan bodoh tina ilmu kurang ku pangabisa ngeun alhamdulillah aya berkah doa para alimil ulama para kesepuhan jeung guru-guru urang sadayana hingga abdi kaparinan hibar muga-muga ia merupakan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala hingga abdi teh munguna mah rada kabauan kiai alhamdulillahi rabbil alamin eta abdi ku karak kabauan ngarasa untung ibu sadayana ku kakarak bau alhamdulillah kuba berkat-berkat bae mah rada apa eta berkat di kardusan rapih di jingjing berat cekula cau esina wal gagal cau apal saradnya hojasa ari eta cenah make sorban sagala lojor ya ieu mah minangka nama alhamdulillah menang papatah hiji waktos kuring teh awi punten dongeng heulan hiji waktu eta kuring sababaraha bulan di kemudian sabadana disurung kuno jadi guru uih ka bumi diondang munguh nama tah kanu walimatul hitan berserta walimatul arus barang uih teh tabu hiji wengi eta bi teh kahujanan di jalan diharup kardus meuni kuat ka dieu kana gado oh ku gede-gede teh eta kardus eta ku teu karasa ku rasa bungah meunang kardus teringat lamun eta kabaseuan ngaloloyan teh si kardus heubel ti heubel horeng eta berkat teh marolos raragagan masyaallah barang dongkap kara rompok di jungjung teh karik cauna
ku eta hayang kalem teh eta kula teh air tina cacahan jeung abah kolot gegedena mah kula mah hayang kalem bieuna mah bah eta abdi kaundang kanu kawinan kitukeun jeung kanu sundatan laju ku maceng jadi tukang caramah keur wah tuh gagah bah punguna mah keur ring habe eta irung kula sagede peureup mancorna ge mun aya hanjakal bah nancing hanjakalna eta hanjakalna berekatna teu kadahar bah kunaon cenah kitu atuh hujan bah amprekan barang hujan ti hujan horenganan eta si kardusna teh bah atuh bieu morolos gitu ke oh gitunya oh eta kolot bener bah ulah aya peribahasa kolot eueuh kanyaho ih abdi bah dibere untung cek abah kolot di eta abah sok nitenan jelema lamun nyolian janajah bae ge aneh lamun make solendang amplopna sok menang 2 oh gitunya bah oh cenah siage atuh kunaon jalamun dirarasa ku abah sia mamal pi omongan jelema loba jajal bae meuli sorban nu lojor aja jeung naon cekuring bah atuh bahan eta mah berkat teu kadar meleng-meleng mah amparkeun diringkus kada aing dipikiran eta ku kuring teh calakan cekuring abah kolot bener mialis lah mending meuli bah kamaling teu kapareng teh aya tari di walingping teu kenging tapi geus kuduna kitu aya jalana uih ejol beh anu uih ti Mekah teh atos bunga haji ka kuring ngiriman kopea haji beserta sorban anu hejo teh dodojo cek geura ku bagus rezeki dipake ku kuring teh kopea hajina terus sorban do jeung aca eta kula na kaca cekeula aing moal visinan euy gagah ya betul lah moal pi omongan jadi bahasa benerna mah lain ieu bedaku bisa ngaji lamun ngariung rajaban jeung muludan kukula sok dipake meleng-meleng mati panida bandri wa mah ku aing dibungkuskeun di jalan oh pi omongan lamun ngaji jamian telok dibawa sabab berkat dari hukurna ente wirna besek oh wah telok ya lain juga tameng bisa ngaji ya, tapi doana mudah-mudahan ama kasepuhan abah haji sadayana abi dibimbing ku taufik hidayah Allah dina ieu waktu khususna hingga senantiasa bisa nyampaikan anu bahan ayat maslahat manfaat keur urang sadayana terutama pribadi umumna urang sadayana sabab najan ngajina nu pinter apalagi doang abi nu kurang ilmu jeung pengalaman lamun taufik jeung hidayah Allah teu aya dina pangemut urang najan nepikeun kalebur kiamah tetep eta ngaji ngomongna teu kahar contoh si tangkurak Abu Jahal apal ka Abu Jahal adalah Umar bin Khisam di kota Mekah baheula aya 2 Umar hiji Umar bin Khattab 2 Umar bin Khisam lamun Umar bin Khattab alhamdulillah yang lalu di kemudian hari menjadi sahabat Rasulullah padahal mimitina mah nu ngamusuhan ka Rasulullah tapi berkat doa Rasulullah yang pernah disanjungkan ke hadirat Allah di kemudian hari alhamdulillah Umar bin Khattab mengucapkan takbir dan baca 2 kalimat syahadat di depan Rasul dan para sahabat hingga alhamdulillah sampai ayeuna dakwah bisa terbuka. Tapi aya hiji Umar bin Khisam si eta mah otakna anu jenius ngeun tetap taufik jeung hidayah terebetkan hatena di dakwahna lain kos urang langsung ku Kangjeng Rasul di tausiana lain kos model kita langsung ku jalma anu gaduh wayu ti Gusti Allah tapi taufik teu aya nepi ka modar tangkurak si Abu Jahal eueuh nanauna pancen eta ngomongna mun modar harus amat ngarah pantes eta kiai sok meuni kenceng-kenceng ngomongna ulah disalahkeun dusun ngarah masieup age aya aki-aki balik di sawah cacahan ngadongengkeun di samber guludug ngomongna lalaunan dak abah me bemol panggih jeung daria kunaon bah guludug dor bekana teh atuh teu pantes teu masieup teu kacare eta meni hari weus-weus ka anak incuna Allah Akbar abah meh bedak moal papanggih jeung dia kunaon kitu atuh guludug abah keur ngadangir buar bekana saung pan ngeunaheun eta cocok sarina awas eta bah lainana atau kiai kereng teh lain kereng manteskeun doang ka Abu Jahal nyebut maot atuh goreng ruana Abu Jahal maot eueuh ti dituna teu pantes modar si eta mah ngeunah pan arem dia ya Abu Jahal maot dusun teu ngeunaheun eta bah
Maka mudah-mudahan orang sing aya dina bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Terutami abi abah kesepuhan maji miwasa hayong dihapunten. Patay ku ngaraoskeun rumah sajalma bodoh hiji bahasa teu tiasa halus. Teu tiasa hade sabab sakolana ge baheula SD nepi ka kelas 4 eueunan. Mas santren atuh ngan sakedeung we forma. Maka bahasa Nabi sakieu kira teudeuh di jian-jian tetep sabab bising salah aya kacarita munguna balik di Jakarta meuli tundun eta si bikang teh ku pedah aya sireman kok banyak semutan ya bang iya gimana carana lah kuda geuning digibrigin saja aja ari teu bisa mah teu bisa tapi kilang kieu ge ulah disebutkan santri karimah hebat bahasa Inggris bisa ngan moal dipake isin ka pak guru sabab kuring pernah dijajal ku abah kesepuhan di sia mah tukang ceramah kudu bisa bahasa Inggris siap bah mun kitu coba wah yang ngadenge coba kumaha mun kotok ngadu atuh siring congcong apa nanyakeun ge kumaha kotok mun ngadu atuh siring congcong gati-gati teuing jawabna coba lamun anjing nyorowok baledog bah mun nyawara ngagogog mun barakan babadog bah anjing mah malah gagah cenah maneh geus nukulkeun kila kitu ge mal dipake di dieu mah bisik teu nyambung punten banyak terutama ya abi ngarempankeun ya ka anak-anak didik subhanallah kasep bager garelis mudah-mudahan anjeun sing dijadikan anak-anak anu saleh beserta salehah amin wa tabarukan bidua Allahumma ja'al auladi wa auladan amin bidini wa alimhumul hikmata wa tawilal qur'ani wa barik bihim wangsur minhum waj'alhum min ibadikas salihin Allahumma ja'al auladi wa auladana min ahlil ilmi wal khair amin ya Allah ya rabbal alamin kasep mudah-mudahan aranjeun masing dibere ilmu maka dibere dia sabenerna ieu Mang Hadi teh punten nami abdi Mang Hadi teu pendek teu panjang sakitu-kituna tapi aya leuwih saeutik kenging abah kesepuhan alhamdulillah ditambihan nya make yullah jadi Hadi yullah sasi Muharram kamari kuring ka gero kapal ditutuh ka mana ka Cibaliung alhamdulillah aya kasepuhan Al Mukarram Cibaliung nitipkeun nami wayana ieu eta nami tambahan deui aman nitip nami muga berkah naon cima tambahan ku Al Banteni jadi kuring teh kamari kuliah ti ditu jadi mun ngaran doang tah Muhammad Hadiyullah Al Bantani urangna senang hati sakieu alhamdulillah kasep istrina karak hiji ari anak geus 5 nah beja anak doang geus seuri geus 5 alhamdulillah hiji geus umur 20 tahun nu kadua tos umur 18 tahun nu katilu tos umur 14 tahun anu kaopat tos umur 12 tahun anu ka akhir kuari numbu 8 tahun alhamdulillah berkah hapang birit eta kolot sok ngomong kudu sing daekan hirup masik daek hapang birit alhamdulillah 5 bebeunangana jadi kuari geus culak-culik 5 tamang ngabejakeun doang na kudu haliwu nu kitu oge alhamdulillah kasep mudah-mudahan aranjeun sing jadi anak-anak saroleh amin ya Allah ya rabbal mangka bisi kasep geulis bager ieu Kang Hadi nyaritana subhanallah kutina brasa bodoh teu tiasa marinan didikan sabenerna ka di nangtung di dieu nyarita di dieu kudu aya contohaneun tina akhlak nepikeun kacariosanana tapi kutina ngarasa teu bisa omat ulah nepikeun kaya kajadian biasan mah eta barudak teh mun ngomong jeung babedakanna ku peta bager hiji waktu mah eta ka kuping kudu jadi ibuna anjing sia ka dieu jeung nu saurang sia jing rek naon ka ngaing kikituanan kadenge kumaha ceuk mana sia ujang biasana teh lo kunjang anjing jor teuing mah jak kiai keur penting nyebutna anjing ieu masalahna ieu mangka kasep punten ibu bapak sadaya abi bilih tutina kabodohan abi terlontarlah cariosan nu teu pantes kom dicarioskeun eta sanes hahajaeun sanes bari-bari didikan tapi tina kabodohan abi mudah-mudahan ibu bapak sadaya sing jembar panghampurana amin mudah-mudahan aranjeun kasep putra-putri warga urang Cihara sing jadikeun putra soleh diberi ilmu anu mangfaat amin ya Allah ya rabbal sabab hirup jeung ilmu bakal karasa hampang hirup jeung ilmu bakal karasa geunah begin gede eta ilmu bakal beukan tambah geunah karaosna insya Allah beda lamun jadi jelema bodoh ripuh aya bejana pan minantu digampleng mitoha Masya Allah munguna mah boga mitoha rada kokolot lembur sok bisa ngilung imam manehna pander be munguna ari kana doa kunut nyaho ari kana praktek tepat titimu tolong dek kaji yeuh nyanyahoan pagawean ilu berjamaah jeung mitoha pas sana alilah pan eta maca doa kunut
walau kana imaman sanajan salatna jadi amam pon dibacana siron anca-anca leres teu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu ma walait nepi ka baca sholawat lamun imam baca sholawat urang amin di imam teu maca urang baca sholawat kan kitu aturanana eta si minantu teh ngeletek beh abah cenah maca doa kunut repeh ya repehan ieu cenah ieu padahal mah cenah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik cenah eta ilo deui subuh kadua berjamaah repeh deui bae ta mitohana teh lo subuh ngatilu kalian kitu deui bae subuh kaopatna manehna ngomong ka pamajikanana neng ari abah jadi imam geus sabaraha tahun cenah eta atuh tieubel cenah ka ja abah mah diganti nangan abah ji abah di dor asar magrib bisa subuh abah karunya amat ka abah eta doa kunutna anu teu katalareun neng ku polong enggak kitu binantu dusun bah aku mah cek pamajikan ka atuh eta padahal mah pas fa innaka taqdi wala yuqda alaik wa eta repeh abah neng eta repeh kumaha atuh repeh teu katalareun doang nama atuh cek pamajikan ka burungan ingetan eta abah burunganan naon heuh cenah kitu cek pamajikan kumaha jan nu poho mah kudu diingetan oh nya burunganan kumaha kitu kalapada atuh eta tina pa innaka hiji waktu mangawangkong jeung mitoha ceuk munguh nama bah maaf na ngomong ya abdi oh naon cing dasarna ge ceuk mitoha lain eta abah nya karunya abi meta ka amum ka abah kumaha kitu abah eta doa kunutna kunaon telo kabeh teu bisa heubah teu bisa kumaha eta sok aya repeh je ceuk mitoha ieu bah gamplang be cabok eor be cungur dia nu teu ngeredig riweuh jadi jelema bodoh mah hese loba dongeng na nu bodoh ilu berjamaah subuh kebenaran eta imamna maca suratna surat al-baqarah pan si bodoh teh geus elek kesekeng main kebel-kebel teh cenah imam teh salat ka bina-bina teh maca surat naon cenah ieu imam teh anggeus be salat datang ka subuh deui ilu deui memeh sek salat nanyalan imam ka dieu aya naon ceuk imam ari kamari imam maca surat naon surat al-baqarah naon hartina al-baqarah sapi oh sapinya ari kiwari imam rek maca naon surat al-fil naon al-fil gajah mun kitu imam kuring moal iru berjamaah kamari ge surat sapi sakitu ke belang komo ieu gajah mun gede meureun baru da urusan gajah jeung sapi kumaha baru kitu riweuh ari bodoh mah hese maka sing palalinter nya mudah-mudahan komokeun geus baca ngi kasep yuk teangan ilmu maslahat manfaat dunia akhirat sabab riweuh ulah lalagaan kiwari mah aya be japan isuk-isuk akad ku bodoh-bodohna datang ka peuting pamajikan mah geus ka kamar manehna mah cangege be di tengah imah kapanggih ku mitoha bikang kasep apan can ka kamar naon beunangnya kitu mah kudusut atuh ceuk mana beunang kasep kiwari mah kur nyungung ka kamar barang datang ka kamar panganten kamar teh kamar panganten teh ibu apal kumaha geun anyar kawin beuh ti asar keneh geus diminyakan luhur handap seungit kabeh eta ge barang asup teh keseungit adidang dilu teh dipana gede bari jeung make kolambu teh kolambu mah panu mahal teh nyaho mitoha dicokot heulan dasarku bodoh lain asup kana kolambu kalah kukuringan ka mana ieu jalan cenah nya ku bodoh-bodoh teuing ari terekel naek si bodoh mah kaluhur lain asup agon oi di luhur tanggedeng abah teh pamajikanna beunta cek pamajikanna teh ma apan ngagoyot cek mah di kamar sabelah teuing nyai da biasana kabina-bina teuing nu ngagoyot bajojong bae ngaca eta si monyong ngaca celak teh kana pipi pamajikanna eta ngacana teh gorowok deui apa nyaklakan cek apana ka teuing nyai da ngeunahna riweuh bodoh mah semoga-moga karasep sing diberi ilmu anu manfaat amin ya Allah ya rabbal alamin harapan urang kabeh boga tujuan hayang naon hayang dunia hasanah akhirat hasanah dongkap doana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab salamat dunya bahagia akhir itulah harapan urang sada insyaallah ngaji dina peuting ieu cacahan kuring rek nyandak teh mana lemburnan bi teh Cihara eta be heula judul nama insyaallah lewat lingkup Isra wal Mi'raj amin ya Allah ya rabbal harapan urang kabeh loba namprakeun doa atau salat rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab geun malatis ka Gusti Allah patal dipiwarangkeun ku Gusti Allah sangkan urang ke loba unjukan doa ka Gusti Allah doa usilahul mukminin tarkul doa maksiatun geuleuti
geus ka Gusti Allah. Nah cukup eta urang ku ngadua harapan urang sangkan salamet dunya bahagia akhirat tidak. Kudu kumaha konsepna? Kudu cihara. Seg konsep nu kahiji huruf ciara urang hitung i a r a aya genep geus ngarukun bah tah jeung rukun iman anu genep. Di mustak tina kalimat lamun huruf urang ngarepkeun hayang salamet dunya bahagia akhirat tanamkeun rasa cinta ikna ka ilahi rabb, tanamkeun ku urang rasa mahabbah ka Gusti Allah, tembongkeun cinta urang dede urang dengan ritualis kahirupan urang sapopo. Kumaha atuh cara gambarana urang nembongkeun cinta ka Gusti Allah? Naon tah doang si tangkurak Abu Jahal baheula jeung rombongan-rombonganana nu pernah ngomong ka Rasulullah, "Man, sabenerna kami ieu nyembah ka patung ujang manat jeung lata cek sia mah tujuanna mah hayang taqarrub neuketkeun diri ka Gusti Allah." Allah nurunkeun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu raufur rahim. Subhanallah. Konsep ritualis kehidupan orang nu nembongkeun cinta ka Gusti Allah. Dawuh Allah sebagaimana ayatnya yang pernah diturunkan pada baginda Rasulullah, sampaikanlah Muhammad pada mereka semua. Lamun aranjeuna bener cinta ka Gusti Allah, fattabi'uni. Anjeun tak kudu nuturkeun laku lampah kula kitu ceuk Rasulullah. Urang ibu bapak sadaya anu boga rasa cinta ka Gusti Allah disarankan ke Gusti Allah laku lampah urang teh kudu nuturkeun tingkah laku lampahna Rasulillah sallallahu alaihi fattabi'uni. Lamun bener syariat cinta ka Gusti Allah tuturkeun ceuk Rasulullah kaula, maka lamun anjeun geus bisa nuturkeun kaula berarti geus nembongkeun rasa cinta ka Gusti Allah. Maka lamun anjeun geus cinta ka Gusti Allah, insya Allah urang bakal menang rahmat atas magfirah ti Gusti Allah. Laju cenah kumaha da kami mah Rasul geus teu kapanggih da geus 1000-an taun ninggalna ge wafatna ge aya warosahna para kiai para santi, mereka lah nu senantiasa bisa nyampaikan kahareupeun urang ka depan kita semua atas langkah yang pernah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Tinggalian mararanehanana kumpulna sok di pangaji, kumpulna sok di tempat berjamaah. Alhamdulillah tuturkeun ku urang eta sanggeus urang boga rasa cinta ka Gusti Allah cek huruf heueuh kalimat berarti hadekeun ku urang dina nalika hirup. Naon nu kudu dihadekeun? Amal ibadah urang jeung amal hirup Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Geus apal kabeh nu eta mah. Kita dikehendaki Allah tiada lain untuk beribadah kepadanya. Dina ibadah merupakan amal urang, kumaha rupana penting ieu adalah amal ibadah urang. Li'ilai kalimatillah, nembongkeun siar agama dengan perayaan Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kahade sabab teu saeutik nu beramal di suatu saat di kemudian hari di poe pembalasan amal yang Allah ingatkan pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah wa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dauh Allah wattaqu sing sarieun aranjeun sakabeh
yauma turjauna kana hiji poe dikembalikeun urang sadayana ka Gusti Allah. Tur dina poe eta tuwaffa kullu nafsim, bakal disubadanan, bakal dicumponan ka Gusti Allah. Naon nu dicumpolan ka urang? Amal hasil ladang amal urang sadaya. Wa hum la yudlamun, di poe eta moal anu didolim ku Gusti Allah kabeh bakal metik hasil ngalabuahna ladang ibadah urang sadaya, ladang amal hirup urang kabeh. Mangkana cek huruf cihara kutina angka ieu kalakuan hirup urang, kalakuan amal ibadah urang bakal kapetik hasil kalabuah di poe kiamat atas urang tujuan hayang salamet dunya akhirat. Kade hadekeun hiji amal hirup urang, dua amal ibadah ieu esena wah urang beribadah disarankan ku ulama yang bagi likulli saksin ayyaqsida fi jami a'malihi wajhallahu ta'ala faqat hatta yakuna minal mukhlisin wa ila fahuwa min ahli riya alladzina yal'abu bihimus syaitan wa la yajiduna li a'malihim sawaban yaumal qiyamah. Urang alhamdulillah atas bimbingan taufik dan hidayah Allah tertegur pamikiran urang hayang ngayakeun acara ritualis siar agama li'ilai kalimatillah, tapi dibalik pengamalan anu kurang dijalankan kahade kudu diakurkeun jeung tatanan agama. Hiji yang bagi penting ka urang, nah anu penting ke urang dina beramal ayak sida kudu dimaksud ngarencanakeun dina sakabeh amal urang anu kurang dilakonan ieu naon berupana wajhallahu ta'ala faqat teu aya nu dikarepkeun terkecuali ridona Gusti Allah. Naon mana urang kudu kitu hatta yakuna minal mukhlisin, malah mandar urang teh kasupkeun kagolongkeun jalma-jalma nu ikhlas dalam lamun urang teh kitu dina paniatana wa ila fahuwa min ahli riya, mangka urang teh geus kaasupkeun golongan jamaria alladzina yal'abu bihimus syaitan, jalma-jalma anu geus beunang ku permainana tangkurak set. Maka lamun geus kitu dina amal urang sadayana wala yaziduna li a'malihim sawaban yaumal qiyamah, di poe kiamat lapor haram dempak boyo buntutan ora tak-takan aya nini kanjutan eta eueuhna naonan moal kapanggih ku urang sadayana. Naudzubillahi min subhanallah. Tapi insyaallah warga Ciara di dia insya sadayana dengan tulus dan ikhlas li'ilai kalimatillah nembongkeun syiar agama dengan ajang acara peringatan Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semoga saja sadaya amal sing ditampi ku Gusti Allah senantiasa ditingkal lipat padahal ku Gusti Allah hingga dicetat penuh ku rahmat dan ridona Allah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ibu bapak sadayana, maka munasabah ulakan tadawan Rasulullah abi meemut kana salah sawios perjalanan ikhlas jeung teu ikhlas. Emut kana salah sawios kisah. Eta kisah adalah sebuah media dakwah yang pernah dibawakan oleh Al Mukarram Kyai Balap di Bogor. Beliau nyiptakan sebuah dakwah dengan secara kisah yang dinamakan dengan judul Anak Jawara Hayang Masantren. Aya nu ngupingan kantos jadi aya dongengkeun ulah rarido teuing lamun teh Isra Mi'raj teuing seug urang alim bil hikmah. Ternyata sebuah kisah yang diabadikan oleh beliau, ternyata itu sebuah media dakwah dengan cara menggunakan seni. Tapi begitu dikaji ternyata nu dimaksud adalah dengan kebersihan ruhani. Subhanallah. Ternyata ibu bapak sadayana eta ikhlas. Kiai bae can aya loba bae nu can bisaeun. Kuring sorangan ge sabenerna mah teu bisaeun eta ikhlas. Tapi insya Allah penting ya bi alhamdulillah ikhlas lillahi ta'ala Allahu akbar. Ngan sing ingat kuring ninggalkan istri, ninggalkan anak,
eta 5 nu masantren geus 3 di imah 2 deui nya sakitu doang abilillah isah lillahi ta'ala hese mah ikhlas mah makana kabinun sakantenan abah kasepuhan al mukarram guru-guru abdi sanu alilas amala pidu anak mudah-mudahan abdi dibimbing teu efek ka Allah tiasa amal anu ikhlas amin ya Allah ya rabbal dah cenah kiai mah geus pasti nage moal kudu hese kana ikhlas teu bisa bu hese eta ikhlas dalam beramal neangan liwajilah teh gati tingalian jeung ladang ikhlas bakal mawa untung ka urang bakal irfa darajatu bakal angkat darajat urak di payunan Allah subhanahu wa ta'ala aya kisah lewat kibalat memang ti dituna aya sholawat nuril anwaran ngan moal da ieu Isra wal Mi'raj kacaritakeun aya anak jawara hayang masantren hiji waktos ke di hiji lembur aya kiai nu geus kamasyhur loba santrina takun ibadahna di hiji waktos diondang ngariung ngalalar ka haji lembur meureun urang lembur Cihara doang nama ngalalar eta di lembur Cihara ka Cirayoskeun mun nyarios baheula teh mah aya hiji jawara kahot boga anak hiji barang ningali santri kiai ngeungkeug eta baheula mapan sanes naik mobil sanes leumpang makena teh bakiak eta bakiak nyawara mun dipake leumpang teh polotrak eta anak jawara teh neulekeun bade sosompang bareng ningali cenah eta kiai jeung santri reka mana eta lenglengan ka ditu ternyata ditungguan bae ku kumanehna barang balik deui eta kiai diiringkeun ku santri 40-an bari moal berkat kabehan sir bedina hatena hayang masantren bebeja ka bapana Pak abi mah hayang masantren hayang naon ceng hayang masantren ku teu mikir eta dia turunan naon kitu awas ibu bapak sadayana eta ka anak ulah sok kikituanan bising jadi doa ulah lalagaanan ai kitu dia mah hayang masantren di kabina minat ngan ngagareuhing bae keukeuh hayang masantren akhirna mah cek bapana tunggu baru pajak isuk aing rek ngarampok heulan geletek bae datang ka isuk dibawa eta ku bapana teh eta si kasep nu hayang masantren angka ribung mawa bekel barang datang kanu kiai teu uluk salam-salam acan cek jawara ge tu jawara ya bu cek saya di dulu jawara oh kumaneh oh aing ka dieu rek nganterkeun anak aing hayang masantren ku aing ge teu karati ngan ku aing rek dilaksanakeun he anak jawara anak hayang bisa ngaji dianterkeun ieu mah ti kabukumat pan urang mah anak hayang bisa ngaji doang para pagbalik panggih jeung kiai di jalan aya cenah ka anak abi ngaji aing dianterkeun batur oge anak jawara mangkiane cek kiai teh kukula ditarima horeng dina hatena mah eta kiai mulai panyakitan tah ieu hese nama sagede kiai geus ceuk masyarakat bakal asup ka surga benu eta mah horeng ternyata panyakit hate hese bu hese cek kiai teh anak jawara hayang masantren teng manuk meraku kuncungan urah matilok teh kaluhur aya anak jawara mah teh anak jawara bae ngan ku aing lamun teu ditarima aing bingung ieu rek mah kumaha onam ieu bapana diterima laju nama suudon mulai aya dina hate bu kade eta suudon piceun salaki terbalik jam 11 peuting pan meuni opepang ka anak masalah bapak dia mah ngabawa jag-jag jablay wan cikuari can balik ieu geura bae ku yang balik mah di emat ku yang jeung halu geura bae geus suku ting-tingan eta ye dia nu ngaliweukeun ieu dia ulah jadi turunanana salaki mah horeng betus ban ibu-ibu eta nu kararitu eta geus sudan musibana ngagedean ke kadituna ulah lalagan barang datang salaki peuting kasamprak eta motorna deui nage hartina ngaranna karak menang endahan doang duitna dipake nambal bebenangan geus sakitu doang barang disaksrakan tonggo tah buktina mah bapak dia mah teu bebenangan ngojek oge masalah aya betus bahan pake nambal eta tina sudon tadina eta nge kadituna terus eta hasud segala macam ngaraya tungtung nama cek kiai teh barang datang ka peuting tri nu 40-an dikumpulkeun cek kiai teh dak anak jawara masantren kanu abah geus ari uyah mah telok teh kaluhur geus daria ka harara de nya nu boga duit nu boga beas cuan teu paringpun atuh santri teh apa nurut ka kiai yo aya nu dikana bongbokkeun eta duitnya ku bising kapanggih ku anak jawara mah teu pikir-pikir di emat ku beurit mar mulai musibah datang
aya nu rek kacai ge kuat tulus jaka deula anak jawara kuluyar ku batur mah hayang nyaho kana pasantren menang saminggu teh dicoba ku kiai cek kiai ngajajal ku aing dik dicoba der beti tah nyeusehan trong digeroan anak kiai jawara ceng ka dieu cek kiai anan ama wayana nya ieu jubah ama pangnyeusehankeun sorban ama pangnyeusehankeun jas ama pangnyeusehankeun mangga ama ku tulus jeung ikhlas jeung gede kahayang keleueur kacai barang datang kacai digecrok eta jasna teh aya ngaganjelan barang dikodok be dinar dikumpulkan kuku manehna kana plastik beres nyeusehan dibawa balik keleueur ka madrasah kiai di keur madrasah ama punten ieu na kantong aya acisan ceuk kiai teh ngabeungetan ka aing deuleu he doli mah di kiai gaya bae dusun aya bae itu ieu mah nu bodoh beak dikekeak ari kiai teh mikir-mikir kek kukura ke dibahas aya tina ilmu napi barang geus kitu teh ceuk kiai kan ngajajal ku aing kula lebokeun ieu jajalna nyaho ibu urang dilelebokeun dahareun maksudnya besok kitu sok kalepasan eta aing berkah kula babasa Sunda mah nya ut lelebokeun papajuhun papadogon loba tinggalan geus kitu-kitu keneh bae eta mah geus kitu bae eta mah pokona mah lah cek kiai teh kasep ieu ama teh hayang kana beuleum sikit tangkil naon ama hayang beuleum sikit tangkil mun mangga kadiekeun nya kudu meberkeun parabah eta santri teh nya ceulina racung-racung bae ngadedenge santri di madrasah hatena ngalamun ngalawang ku amat harem hayang bisa ngaji ku bungah-bungah teuing der nyeun pirunan eta teu sadar sikit tangkil brus be kana pirunan sanu salapan teh terus bae maekeun parabah barang eureun ngaji eta kiai teh digero ujang kasep ka dieu ana nama aya beuleum sikit tangkil ama Allahu akbar cukup ku poho bah diguar eta dina ruhat teh diguar barang diguar tina salapan ngan aya 7 dibikeun ka kiai teh ama ieu meureun mangga ieu kahoyong ama dihitung ku kiai 1 2 3 ngan aya tah buktina kan hakaneun mah beuki sia 2 eueuh dihakan cenah eta hareng kuruhak cek kiai teh aceng ke mana ieu 2 deui jatah di masalapan jawabna cek si santri tutung meureun ama oh tutung mohon balik cek manehna burungan kieu bae ieu santri nu 40-an ge nyeuseuk heulan meuleum sikit tangkil heulan burungnya teh geura dipagahan ngaji gitu santri kiwari eta ditintah ku kiai embungun eta barang meunang 10 poe dipanggil dipagahan ngaji ngan pagahan ngajina aneh cek kiai teh bismillahirrahmanirrahim turutan ceng bismillahirrahmanirrahim melem sikit tangkil salapan eueuh 2 tutung meureun melem tangkil sikit salapan eueuh 2 tutung meureun teu dipikiran manehna mah berarti itu ge batur aing kieu bae mimitian mah barang datang ka pasantren ka kobong cek lurah pasantren ngaji naon sia tadi kieu cenah ge bismillahirrahmanirrahim melem sikit tangkil salapan eueuh 2 tutung buru tah bener cenah ku polongo paneta wayana sia lamun hayang tambah berkah kudu diwirid 3 poe 3 peuting ulah hees nah kitu kudu kitu atuh der bae nu hayang ieu teu mikir urang kieu burung horeng ripuh ieu hayang ngaji jaku hayang diwirid 3 poe 3 peuting ngagareuhing bae bismillahirrahmanirrahim malam sikit tangkil salapan eueuh 2 tutung meureun itu bae seubeuh diuk nangtung seubeuh nangtung keur 3 poe 3 peuting batur mageus ka madrasah deui eta si bebengok kiaina ge anena bedak aya di sanak jawara keur ngawirid bah mupakat sekiai orang kiai geus mulai ningkat dolimna sugan kuripuh-ripuh ngawirid modar ngagorengan tungtung nama menang 3 poe 3 peuting teu paeh cek kiai kumaha kudu ngakalanana kabeneran caritana cenah ge bah usim caah bageledagan aya wahangan di aya wahangan hade bulbakan teh cek kiai di dieu aing moal fitnah ya ceng ka dieu aya naon keun barudak mah jaker ngararaji aceng mare kapinuhun ku abah gawena naon ieu ama kungeunah eta lamun cai ditaeur ku suluh anu teh mun ayana di ditu di wahangan di mana ama di wahangan ayo abi anterkeun dianter ka wahangan barang datang ka sisi wahangan bae eta cai keur ngagolak tah cek kiai kasep itu sulunanya di tengah wahangan ama mah rek wih di bae da budak geus di madrasah horeng eta kiai teu balik di pamatang nengklang bae kieu jajengkean
Orang tujuan kiai mah lamun teu dilebok buaya palid ka bawa caah jadi eueuh pi omongon. Atuh bingung ki santri teh kumaha ieu geus kieu ieu aing mai teu dilaksanakeun ieu cenah ge eta naon ngaranna kahayang guru mangkaning kahayang guru mah mawa berkah ka guru mah kudu nurut eta ceulina mah sok ngadedeng eta di ka madrasah teh ya. Ieu aing kuarikeun di titah guru kajenting pae aing ngan aing geus dibere ilmu ieu ku abah. Bismillahirrahmanirrahim meuleum sikit tangkil salapan eueuh teu tutung meureun tilu kali maca barang ditincak eta caibah biidnillah henteu cenah ge bae eta koyongkong bae ka ditu ka tengah waangan cai nu ngagulak dibeungkeut kiai mah horeng dipamatang jejengkean bae cek euy aing ilmu bapana geus turun dulu eta bisa nicah kumaha coba pesengit eta kiai moal aing ngomong karunya ka masyarakat sok kiai dicarekan aing mah kiai bae jor teuing ai kitu hese eta dolim mah ulah kudu kadeuleu make sorban ayaan di jate kula oge ai kitu paduk nawa burung eta kiai nu make calana sabda kieu teu bontak dia ini halaun acu amat dek ka supermarket burung kudu popor mana tuh mantuk dusun ai hese cek kiai kumaha geus kieu lalakonna ka bener kacaritakeun eta kiai terek munggah haji bah geus 3 tahun di pagahan kitu bae tapi terus bae teu jadi pamikiran panitia kiai diturutkeun menang kacarita 3 tahun manehna pamit hayang balik ka bapana cek kiai heug da seprek balik orang kiai mah geus rumus jeung 40-an rek berangkat haji baheula mah kana kapal cai kan banyak kana kapal cai barang balik kita si kasep ka pondok deui cek lurah pasantren dia ulah yang panggih jeung ajengan ka mana kitu abah eueuh geus munggah haji Allah Gusti abdi teu panggih jeung abah kumaha ieu ih aing boga jampe ti abah bismillahirrahmanirrahim meuleum sikit tangkil salapan eueuh 2 tutumur biidnillah bat eta manna hiber li ibarat kapas di bawah angin topan peng kadinya ditu jauh pokona datang ka sisi laut kadulu kapal nu dibuatan ku kiai Gus di tengah laut dipapatkeun bae jampena geus aya jero kapal di mana ieu kiai lamun dikuji teu kaharti piraku nu kitu bisa teu puguh-puguh tapi itu karomah di mana karomana tiada lain da teu ku berkah mahabahna kanu jadi gur lain ku ngajina bah lain barang datang kan jero kapal assalamualaikum maneh kasep muhun cek kiai bu ilmu babahna bener geus nempel kabeh cenah kumai mikir eta kiai deui bae cek kiai enteng si budak 40-an di kobong akhirna cek mana ceng sakalian aceng alhamdulillahnya abah hapura teu bebe jalan kaceng sugan teh moal geura balik ari ngomong mah eta kiai di hareupeun tiba kumatung no ieu aya nu kitu eta kiai yo dang nu heuh ngomong nama di burieun mah bagor tiba kumat atuh dia ge atuh kiai kitu komodararia dusun ngan ya abah nitipnya eta barudak 40-an di kobong pagahan ngaji bah jeung pagahan ngaji orang kahayang kiai mah datang ka kobong bebeja kanu lobaan sugan pada nyepak pada nege teu betahun balik deui atuh nyaan bae eta barang bebeja ge kumaha dia panggih abah panggih di mana ada kapal dia beneran dah malah main keamanatan ku abah yang teh magaan aranjeun sakabe 40-an lagi pajan naik bae eta kan ngaji dia ngaco amat ngaji nage kemelem sikit tangkil dia magan kabi kumadi ngaco bae dia beneran eta tapi ku tabah ku asa dititah ku guru henteu kitu eta nya kurang mah kumaha horeng jatitah guru aga siapa kana mah jagi kami pagahan cek nu lobaan pokona dia teu bisa ngaji cabok dak wae cuah kitu bae pan eta der beken trong isuk-isuk ngaji datang hartina ustad aya si anak jawara teh aya dia cek lu anak tuh kursi abah nu sok diduakan ku abah mun da aing diidinan ku abah rek di geuk manehna geek beh idin panitia idin cali eta manehna ngomongna kieu bismillahirrahmanirrahim malam sikit tangkil salapan wa 2 tutung meureun tapi aneh bah kadenge kuno 40-an mah eta 8 kitab nu dibaca ku manehna. Siapa yang punya karomah itu? Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan magahan ngaji ribuan jemaah diceritakan di sebuah kisahnya. Tengatik hese, tengatik ngaji tafsir giliran henteu. Tinggal bawa bae kitabna. Mangka sakali jadi sabar bae kitabna langsung kaharti ku masing-masing nu kitabna.
eta kitu bae barang menang 10 bulan datang eta kiai tos munggah haji teh kasampak aya bae dak cenah anak Jawa teh aya bae cenah bah aing kudel-kudel teh jatek indit burung teh kiai kumaha aing geus kieu aya ngalamun kiai mikiran deui akhirna dina hiji peuting abah rek tirakatnya abah keur balik ti Mekah menang hatib cenah ge aya pimilikeun jeung pirizkieun urang ngan can lebah mana-mana abah can apal mangka 3 poe 3 peuting abah ulah diganggu ngaji perebeh heulan horeng kiai buru ngarasa capek molor lain tirakat Allah menang 3 poe 3 peuting nyaring diondang deui bae santri 40 hiji jeung anak Jawara teh ceuk kiai alhamdulillah kasep ku ari mah geus jelas horeng bener eta di jajalaneun urut abah balik ti Makkah ka dieu eta di laut aya emas inten berlian meni puara lobana cenah ge ngeun moal aya nu bisa nyokot kadinya deui anak Jawara deui be ngeun si Aceng nu bisa nyokot kumaha bah ngeun Aceng cenah ge atuh mangga orang eta kieu mah ngomong aya inten bohong jijieun jamala mandarna ge kutina neuleus siak anu geus tinggal geus teh setiap perintah manehna tese teranglan dilaksanakeunana dibelaan paeh sigana mah pan bohong sugan tu gerak kapangih terus bae ngojay bae di laut kitu hayangna ge ngajauhan ngaleungit sugan karehna mah itu atuh mak burung doakeun cek anak abi yuk kesadayana berangkat ka sisi laut jeung kiai barang datang ka sisi laut ieu ceng lebah dieu cenah ieu teh ka ditunya ngunduka di dituna lebah mana ama ge ieu lain ama teu hayang nyandak mun bubuan aya wasiat kudu Aceng nu nyandak ama ngeuti mangadoakeun budak ayeuna geus di madrasah ngaraosnya itu kewajiban ieu kakuduan ama jajabkeun wios ama doakeun bae balik beh kiai mah cek kiai teh geus kieu leungit anak Jawara ieu moal mah kudu bisa balik teh orang anak Jawara mah kututang kuting ting di sisi laut kumaha aing geus kieu ieu ai teh diturut ieu hayang kiai aing boga jampe ti abah bacakeun di bae malam sikit tangkil 82 tutung meureun dibaca 7 kali biidillah bray belah kariwayatkeun laut beulah teu beda sakumaha itek mujizat Nabi Allah Musa disebatkeun dina nalika di orok kutang kurak rombongan Firaun bulah bray turun manen eta tapak mimitina lempang nyeplok terus nyeplok ka ditu ternyata bener ari kiai mah bobohongan ari manehna mah beneran datang ke tengah laut teh ibu bapak sadaya aya emas meninumpuk jeung iten berliang ngeun kahalangan ku karang nyaga barang ku komanehna rek dirogonong kadenge suara kasep eta mohon pimilikeun aranjeun sakabeh ngeun anjeun mah ngeun tidak nyawa wungkul nu nyandak mah kudu mama anjeun kudu kiai anjeun balik deui balik be barang datang ke madrasah pan si Aceh kiai teu nurut kana parentah guru ngomong hayang bisa ngaji ama lain abi teu nurut ngun barang ku abi rek dicandak eta emas inten berlian nu dicarioskeun ku ama aya suara kumaha Aceng aju jalingeur bae eta kiai cenah ge kudu ama anu nyandakna wallahu a'lamu bissawab ceuk kiai kana duit mah karetoh kiai ge iki baru kumaha eta karetoh kula sorang ngeureut ditu teu senang hati eta demi radaran karetoh ka dia masyaallah ngengke kiai diiringkeun santri 40 hiji yang anak Jawara barang datang ka sisi laut ieu amat tapak abi cenah ta bae nyeplok bah oh di disepnya mohon seg aju kumaha engkeng kitu tadi beulah ama lautna tadi maka ditu ngemplong bu nya Musa geus doakeun namprakeun leungeun kiai bismillahirrahmanirrahim beak ka jampe modal-modal laut ngayapak bae di dieu bah rahasia mulai teruji mustajabna doa bah lain ku loba doa mustajabna doa lain ku gagana ijajana tapi justru ku ikhlasna anu hesena teh riweuh bah akhirna mapan mundur kasep ari tadi kasep kumaha kitu doana atuh panuti ama teh cenah ama
menang geus 3 tahun leuwih ku abdi diwiri di puasaan bae nu mana teh atuh eta geun meuleum tinggal salapan dua tutung meureun oh etanya coba burung jajal deui dijajal bismillahirrahmanirrahim meuleum sikit tangkil salapan dua bray belaut beula be eta tapak manehna bah mapai ka tengah laut ka ditu tuh ama cenah tapak abdi ka ditu terus ka ditu di deuleu ku kiai didu renyai eta kiai teh bebeja deui eta leuwih duitan mah endit langsung nongkrong ka ditu aya nu kitu eta aya nu kitu nu dunya mah kareto teringat bae picilakaan di gigir laut kenca laut senantiasa lamun ngaringkep tinggal tekerem maneh poho geus ku dunya mah poho tah ieu bah nu mohokeun kana urusan akhirat naon ki insyaallah urang muga kabahas barang datang ka ditu teh kabeneran di geus ngarenyai-renyai beta imes jeung inten mutiara akhirna kiai barang geus nelepi duiteun mah beukin poho kana cilaka teu nyaho lamun bakan nilalapkeun ieu urang awas kuan katunja ku katipu ku dunya sabab dunya mataul gurur nganipu wungkul suatu saat bakal ngarebekeun urang di akhirat lamun geus ngarebek di akhirat esek nulunganana cek kiai horeng heueuh aya emas jeung inten berlian dirogonong koloyor ngageseran cenah ge bah eta ka ditu teh cek sia kalah ngajauhan lempang deui teu pikir ieu karang nu bakal nyepet mantok kunaon ayeuna le duit tungtungna kacepet barang gajauhan pas lebah cangkeng rep bekarang hirup nyepet ka dieu bah tah bekarang geus nyepet laut ngahiji rep sanu paranggelan modar geus kiai ge teu meunang sombong ulah kede sorbana gede aing pireun nu ka surga mah Oidas lil muttaqin surga mah disiapkeun gedang kita anu tarakwa ka Gusti Allah subhanallah santri 40 jeung anak jawara tinggal neleukeun ama Allah ku laut dongkap latip ti Gusti Allah sorana beleke doang kiai kasep ama hampura dosa oh kiai ngomong dak cenah insyaallah mah diampura ngan ama nitip kasih aceng kanak jawara bah urus barudak teruskeun pondok pesantren ngenitip umi cuan teu dirawatan saha nu boga darajat mula jalma anu ikhlas dalam beram subhanallah leutik ilmuna tapi ku ikhlas akhirnya diangkat darajat ku Gusti Allah sapada harita anjeunna diwahyuan ku Gusti Allah bisa dikatakan dina kalimatna mana dibere ilmu zohar ladunia sapada harita eta aon bek pan ilmuna bisa spontan disampaikan ku anjeunna subhanallah yeuh nu dipikirkeun mah cilaka akhirat torenganan munasabah dina ayat Al-Quran eta nu bakal salamet jaga di akhirat lain mereka nu pinter ngaji lain mereka nu pinter ceramah tapi justru Allah ngandikan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira sahabe jalma na rek padagang tah rek patani tah rek pengusaha tah apalagi santri jeung kiai lamun dibere ilmu napi ku Gusti Allah maka manehna bakal pasti diparin kasayan anu puaraseurna di Gusti Allah di mana maksud tafsiran nyaritakeun lima syirihi ila syahadatil abadiyah mereka anu boga ilmu napi yaktos bakal diuihkeun ku rahmat Allah ka mana uihna kana kaabadian kana kabahagiaan anu abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ilmu napi sok kadang dipandang dua sisi aya napi cek pandangan hisi urang aya nu nyantri terus jadi kiai terus dina loba santri sariku mangpaat eta ilmu aya dina ge jadi kiai loba jamaah ngaji sari mangpaat eta ilmu aya dina ge jadi kiai jadi tukang ceramah sariku mangpaat eta ilmu
tapi kuring sanggeusna nalekakan tina wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira aya kalimat lima sirhi ila saadatil abadiyah pun guru nalika kuring bade dianterkeun uih karorompok najan teu bisa ngaji carita kieu muga anjeun sing dibere ilmu manfaat jeung aya nu ngalap manfaat. Kuring bingung eta ka omongan guru naon bedana ilmu manfaat jeung aya nu ngalap manfaat, tapi ternyata kadang ilmu napi aya nu teu ngalap manfaat, kadang ilmu aya nu ngalap manfaat tapi belum tentu eta ilmu bakal mawa manfaat keur boga ilmuna. Sabab ilmu apa aya coretna. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu nafi huwa ma yazidu fi khaufika minallah. Ilmu napi teh ilmu pangarti pangabisa nu bisa ningkatkeun ka urang sadayana kana beukin ningkatna takwa urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun kubogana eta urang pangabisa meunang ngaji, lamun bogana urang ta ilmu beunang tolab ilmu nepikeun ka bisa ningkatkeun kana takwana urang ka Gusti Allah, berarti eta ilmu najan teu boga santri, najan teu jadi tukang penceramah, najan teu boga jamaah ngaji, tapi lamun ilmu geus bisa kos kitu napel dipatani eta ilmu geus napi kama qala fi mirqati ulbudiyah tinggalian lapadna. Nu kadua coret ilmu napi nu bakal mawa urang lima syiri ila saadatil abadiyah anu digaris ku ayat Allah wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Saur Allah subhanahu wa ta'ala, saur ulama nyaritakeun kieu wa yajidu fi basiratika ala uyubi nafsika. Ilmu anu bisa macaan awak urang teh aya tina dampal suku nepikeun kana mun-munan hingga nepikeun ka bisa ngarti jeung bisa mawa nyao kana gorengna kalakuan urang sadaya. Punten lamun ditaros urang pinter nyao kana kasalahan batur ta apa pinter nyao kana kasalahan urang. Segera pinter nyao kana kasalahan kajenting segede sirem gagepengna kapanggih, tapi kasalahan sorangan dina awak sorangan aib sorangan najan sagede gajah reuneuh 7 bulan telo kapanggih. Nelebatur malah jeung kami eta sia ta kitu-kitu teuing korasa aing untuk kau kabina-bina teuing eta sia ta eta nyaho nu kumanehna malain kitu-kitu teuing wah lamanan kitu teu kapanggih eta. Tapi lamun eta ilmu geus bisa mawa diri urang hingga bisa ngarti kana celana kehidupan urang, insyaallah hingga ke langkah urang bisa ngalaksanakeun piwarangan ulama ayuh sina muamalata ma'a jami'il khalqi bi amri dunya waddin hatta yakuna salimal aqibati ida laqiyallahu ta'ala. Engka diri urang teh lamun geus bisa ngarti kana salahna awak urang, kana gorengna awak urang, kana gorengna kalakuan urang, mangka urang bakal mawa diri urang ayuh sina muamalata ma jamil khalqi. Urang teh bakal ngusahakeun hade tingkah laku jeung sasama mah tina urusan dunya jeung agam. Moal mal kudu pasea masih nikeun piheuletan moal. Ieu mah piheuletan bernuk pipindahan di ditu. Ajlot-ajlotan minggu nu ieu kadinya cek bernuk aing gering nangtung dak. Ibu-ibu ge kitu begitu geus nyang masyaallah manggi ucing memeongan meong meong moal aju gampleng nyokot sapu moal ieu mah ucing karek endek dang meong wajar banget dia ngahaliweukeun. Moal lamun urang geus bisa maca awakan urang ucing paring mecat tulangna wungkul kuat digampleng can pugu salahna sehingga urang bakal berpikir ya Allah ya Rabbi ya awak aing nago salah-salah teuing kieu-kieu teuing panu diharapkeun ku aing teh panggih salamet di hareupeun Allah engke jaga insyaallah bakal bisa ngangkat jeung ngerubahkeun langkah urang sadayana ayuh sina muamalata ma'a jami'il khalqi bi amri dunya wadin hatta yakuna salimal akibati idza laqiyallahu ta'ala. Kadinya engke nu kadulu
nu digaranan ilmu napi nu bakal mawa urang sadayana lima siri ila saadatil abadiyah, nu bakal kagaris ku ayat wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di antarana adalah cek sabayawiyos ulama wa yajidu fi ma'rifataka fi ibadati rabbik, bisa nambah ningkatkeun kana kahusuan jeung kana kayakinan kamaripatan urang dina nalika nyeredkeun awak jasmani jeung rohani dipake ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nu kaopatna ilmu napi teh senantiasa yuqallilu cek ulama bakal bisa nyaeutikeun keur diri aranjeun sakabeh, nyaeutikeun kana naon dah di dieu nu riweuhna teh ya bakal bisa nyaeutikeun kana diri urang eta ilmu napi teh nu keneh kadituna bakal mawa diri urang kabehan lima syiri ila syahadatil abadiyah saeutik tina naon hubbuka fid dunya, cinta na urang karena persoalan keindahan alam cek punten ibu bapak urang resep keneh nyieun imah bagus apa resep keneh nyieun masjid? Hah? Nyieun masjid ding dipenta urunan bage eta bage karak 1 juta parang saing urunan masjid ku mahal-mahal teuing. Ku maneh deui ilu masawarah ku sebul teh ilu ngajawab ku kabina-bina teh ibu-ibu eta nu kitu eta datang nu nagihan Assalamualaikum cek RT. Waalaikumsalam. Kalau abah haji geus ngodok kantong sabaraha teh atuh 1 juta geun bah digupaikeun ku mana dia anak kadieu enak eta RT atuh kami boga maya masjid hayang anggeus hayang bagus tujuh musyawarah kumaha kitu baji atuh 1 juta sewang kudu boga polo eta kumaneh mah mengaji sodako mah saeutik asal ikhlas ya maka bina-bina teuing deuleu anak cobalah imah nu urang ge can anggeus bikang boloon nu kitu yeuh beneran eta cek awas. Tapi alhamdulillah ya masjid megah, amin ya Allah ya Rabbal. Moga-moga senantiasa sing megah nu geusina, amin ya Allah ya Rabbal. Sing loba nu berjaman, amin ya Allah ya Rabbal. Punten di abi mah alhamdulillah leutik tapi sok pinuh, selalu pinuh berjamaah. Nah, tapi mun poek ku popo jadi sok pinuh tara. Insyaallah mudah-mudahan sing berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin insyaallah. Jadi orang teh senantiasa nu loba nerap dina patin urang, loba nerap dina pamikiran urang, ku gedena tetep hayang kemegahan dunia wong. Seug memang bisa dipungkiran saya ti jama'anu ada ummati yuhibbunna dunya wa yansaunal uqba. Cek Rasul di kemudian hari bakal datang siji pajamaanan ka umatku resep kana urusan dunia poho ka akhirat. Tapi mudah-mudahan orang mesing dijauhkan ya Rabbal alamin. Maka lamun eta ilmu geus bener napi salianti bisa nyaeutikeun eta urang teh kana urusan duniawi cek ulama yajidu bakal bisa ningkatkeun, bakal bisa naikkeun, bakal bisa nambahan eta kana diri urang teh naon mahabbataka fil akhirati cintana urang geusang sampeureun ka akhir. Cek ibu-ibu pan tiba kumat eta salat isya mah henteu ari neuleusi idoi. Ibu aya idoi ka dieu aya ayanya kuring orang bingung babarengan dina walimatul aurus jeung mubalighah eta mubalighah meuni amprekan mere contoh ka si idoi eta si idoi ulah disalahkeun wahai jamaah pengajianku bahwasanya itulah kuduna sakituna eta laki kos kitu eta kuring meuni bingung cek kuring eta idoi budak kurang mana gitu eta lalaki meuni eueuh soraan kabeh repeh bae jacena ge sagala bener eta idoi akhirna kuring teh ngalamun hayang panggih eta jeung idoi hayang nyaho cek ulah di mana eta idoi ditatanyakeun ku kula aya tatangga lamun kiai hayang panggih jeung idoi kapeuting kanu abdi berarti di dieu cek ulah ngendong da idoi. Masyaallah barang datang ka dinya bah mana cek ulah mang idoi engke cenah urang setel heula kumaha si tim setel sagala macam horeng na TV bah eta
dicetrekeun haye cenah idoy barang di dieu horeng eta nyeusuh ku idoy nyangu ku idoy ngurus anak ku idoy ngepel imah ku idoy nepikeun ka idoy popolongon Masya Allah kitu nama bu eta sagala kudu lalaki salah henteu kitu nama bikang mangeunaan ieu bae kudu ngomong mah bu sabenerna mah ulah mikiran ka sawah ulah mikiran ngejo ulah mikiran nyayur ulah mikiran tinggal hartina cicing di imah geus ngeun aya syarat sing turut tumut ka salak mun cek salaki ka sawah mun cek salaki nyeusehan mun cek salaki nyieunkeun kopi sakitu doang geus ran asa teuing eta kula teu timepi omongan bare tomat sekula kumaya idoy tadina kitu begitu idoy ditayang ka ibu ya Allah ya Karim orang ieu mah lain pi akhiratan gesang aing ieu mah ukur senantiasa nipu kang aing eureun paneuleuh idoyna insyaallah paihan pan ganti ku maca Quran ganti ku baca sholawat ganti ku baca tasbih subhanallah wa biham subhanallah hil eta kalimatani sakilatani fil mizani dua kalimat nu mudah dibacana tapi insya Allah ngajadikeun berat timbanganana dina nalika urang poean ditimbang amal ku Gusti Allah ialah kalimat bertasbih ka Gusti Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil bapak-bapak paneuleuh mojeuna budak dingdeng ilu ngocok hayo hajar kindahkeun oper ka dinya tah dia mah ku sebul-sebul teuing teu becus eta main bola kitu ge bagreg di masorangan bae horeng maneh teu bisaeun inget ka akhirat Gusti Real Madrid mah aing dina neraka moal bisa nulungan tapi dikir ka Gusti bakal nulungan dah geus teureun paehan tipina cetrek pindah ka tempat taqarrub ka Gusti Allah tasrudu la ilaha subhanallah eta ilmu geus napi nu kitu mere manfaat nu kitu insyaallah subhanallah ari urang pan kumaha eta ngaji tinggal ngaji na bae majus mah hareupeun salaki jojong bae cek salakina majus di dia ngaji rajaban ngaji muludan dia kabina-bina teuing parang saing saragam begecan kabayaran dia majus deui kumaha pan cek ajaos teuing ka sapira pejus meuni haliwu bari dengdek teh ngomongna ge kabina-bina teuing bejus disapirakeun ti deuleuh salaki nek ngadayagdag sarakipan malah dia bisa pirakeun atuh jeur teuing ka jauh jelema salaki dianggap robot Superman hese bu ilmu napi mah hareureun pandeta urang teh asal di pangajian wa maning taqala liya ta'allama ilman ghafira lahu qabla ayah tua kitu nama teu salah tapi catat awas aya asalna heulan ti ditu nu rek bebeunangan ngajala teh nu kumaha eta mah jajalana ka dituna kokonyomna soek deuna ge ka handap babatuna geus carang ompong atur riweuh awas bae tese jeung mudah-mudahan majelis taklim na di dieu sing parinu amin tapi lamun di abdi eta nu rame ibu-ibu kuring ngaji bah deung di dieu eta ngaji nu rame ibu-ibu ngiridit ibu himeng aing ngomongkeun salakina ibu poting gerowong di pengajian salaki kami macana teh ngadiukan kanjut bae unggal poe eueuh ka daek atuh sia tah mah turunan ti mitoha bea ka papar aing kabina-bina teuing tadi kene di pengajian dicarek ulah siling omongkeun datang ka jalan mah siling sigut kudu nama eta bebeunangan ngaji deui kudu mawa lima siri ila saadatil abadiyah begitu babaturan ngajakeun ngomongkeun tatangga ngomongkeun salaki urang teh gancang atuh lain kitu pan parang saing eta salaki nu kula mah sarido kudu kitu ieu mah kala beukin tangginas newakanana
kabina-bina teuing soal kunaon ilmuna teu can bisa napi sabenerna mah teu can nu katilu saterusna coret ilmuna pitia ka dituna ku ulama dicaritakeun wa yubasirrataka ala apati amalika bakal bisa mukakeun kana matan ruhani urang sagala hingga bisa urang nganyahokeun kana celakna amal ibadah urang lamun geus bisa nganyahokeun mamun ilmuna mawan napi hatta tahtari jaminha maka yaktos ukal bakal ngajaga kana amal ibadah urang sada urang teh eta sedekah kudu ikhlas hese bah. Tapi begitu ya Allah ya Rabbi abi teh sedekah ya ka masjid lillahi taala hayang ngarepkeun Masya Allah aya hiji jalma sedekah mere ka masjid 1 juta kumaha bah umumkeun ulah ngan kilang kitu garek endek mah ulah sebutkeun ngarannya kumaha sebutkeun beti hamba Allah gitu sebutkeun ku panitia. Wahai masyarakat yang saya hormati, alhamdulillah kita ditambah dana untuk pembangunan masjid dari seseorang yang berimpak sebesar 110 juta 1 juta rupiah dari hamba Allah yang tercinta. Eta si hamba Allah na ditu na lawang diburu noelan ka baturna ai hayang nyaho mah aing eta hamba Allah ese lah cameong ese noelan Masya Allah kunaon sabab ilmuna teu can napi sehingga beramal tangan kanan nu kiri selalu kabejaan Masya Allah horeng kuduna mah amal urang teh migawe nu katuhu nu kenca teu nyaho dina naon kuduna mah ngeun bagus keneh kilang kitu oge aya hayang kalem bage sabab eta ti dituna ge aya eta lamun eueuh nu hayang kalem jeung apongan hese anggeus eta masjid beneran eta kabeh ngeun pinter ngomong doang dah atulah kitu eta endahkeun ngagawean teu kala runtuh teh cara kuno apong lah lajuna maeng daripada eta mah harina lah nu penting ngaburunganan teh lah eta anggeus bae eta masjid eta kudu eta nu apong aya kudu nama ya insyaallah sabaraha kori jam 12 maka mudah-mudahan akhir kata sim kuring urang sing dirizkian ku Gusti Allah lewat peringatan Isra wal Mi'raj ieu ladang anu maslahat ilmu anu manfaat mungguh Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Bainama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hijri mutajian baina rajulaini idatahu Jibrilun wa Mikailun wa ma huma malakun akhar kacarioskeun dina peringatan Isra wal Mi'raj hiji waktos tepat dina tanggal 27 Rajab dina nalika umur baginda Rasulullah ihda wa khamsina wa samaniyata asurin wa salasata asara yauman dina waktos umur beliau 50 hiji tahun 8 bulan 13 poe satahun sateacana hijrah didongkapan ku malaikat Jibril beserta Mikail dina nalika beliau nuju aya di hijir Ismail. Malaikat Jibril dan Mikail keduaan disertaan jeung malaikat anu sanesna lalu membawa Rasul dibawa ka pinggir cai jam-jam patawalahu minhum Jibrilun mangka senantiasa begitu dongkap kangjeng di pinggir cai jam-jam dirawat oleh malaikat Jibril dengan proses pembelahan dada timimiti min sogrotin nahri ila asfali batni dibelah dadana hingga dibersihkan dadana dikumbah manana aya kalimatna tersirat dina salah sawios lapadna wana jaa ma kana pihi minal ada dina waktos bakat Jibril ngumbah mana Kangjeng Nabi anu tos dikaluarkeun tina dadana seluruh kokotor reragad-ragad kayaning gambaran mundohir hasud khianat dengki dan lain sebagainya ku malaikat Jibril dibukaan tapi catat Rasulullah dibedah dadana dikumbah manana beliau tanes kosurang Kangjeng mah ziyadatul tur ala tur Kangjeng mah ditambah suci jeung tambah suci sehingga pembelahan dada Rasul ngumbah manana selama kehidupan Rasulullah 3 kali balikan 3 kali wangsulan pertama dina nalika umur 4 tahun dina nalika beliau masih aya keneh di ibu angkat Halimah Sa'diyah lalu di kemudian hari dikembalikan kanu jadi papa kolotna sabab Halimah hadiah goreng sangka inggis Kangjeng teh aya nu ngabunuh nu kadua nalika pil murohik Kangjeng dina nalika umur 12 tahun nalika bade berangkat berniaga jeung nu jadi pamana nu katiluna dina nalika Rasulullah bade di Isra sareng di Mi'rajkeun
Peristiwa Isra jeung Mi'raj memang sangat luar biasa, luar daripada pemikiran orang yang biasa, hingga perjalanan Rasulullah khawarikul adat. Naon khawarikul adatna? Sabab berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina eta diriwayatkan lamun naik unta pepe eta lalakon genep bulan, tapi ku Kangjeng jeung Mi'raj hanya seperti luna peuting. Sumeme subuh geus kembali deui ka Masjidil Haram. Subhanallah. Tapi itu memang diperjalankan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah mangga tinggalian dina salah sawios pependakanana ayatna diuniakeun. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Dina nalika Mi'rajna Rasulullah Kangjeng ditingalikeun ro'atu cek Kangjeng Rasulullah bi arbati anharin kana 4 walungan. Eta 4 walungan teh nu kahiji tina cai biasa, herangna sangat luar biasa. Nu kaduana tina cai susu nu ngagolontor, nu katiluna tina cai arak, nu kaopat tina cai madu anu geus dibersihkeun tina malamna. Ku Kangjeng katingali sareng malaikat Jibril, hingga Kangjeng naros ka malaikat Jibril, ya Jibril min aina hadhil anhar, di mana ieu jolna walungan? Cek malaikat Jibril, Muhammad kuring sorangan kana asal mulana ieu walungan teu nyaho, sama sakali teu nyaho. Lamun tujung nama kaditu kula apal cek Jibril, ieu tungtungna kabeh walungan anu 4 ka Talaga Kausar. Kangjeng malaikat Jibril masihan saran ka baginda Rasul, coba jeung ngadua ka Gusti Allah, di mana ieu asalna cai? Akhirna Kangjeng sujud lalu ngadua ka Gusti Allah, dongkap malaikat ngeun sanes malaikat Jibril utusan Allah. Dokap nepangan baginda Rasul mad membasa urang, aya naon anjeun mumenta ka Gusti Allah sehingga Gusti Allah ngutus kuring tina nempungan anjeun ka dieu. Cek Kangjeng kuring ngaanehkeun kana ieu walungan jeung hayang nyaho ti mana ieu asal mulana ieu walungan. Cek malaikat lamun siap mad hayang nyaho kana asal mulana ieu walungan kumaha cek kula nya kudu nurut. Siap cek Kangjeng, cukuring perem-perem, cukuring hiber-hiber. Siap cek Kangjeng, peremad perem malaikat. Cek Kangjeng Rasul, rob beunta mad beunta bray bang beunta bah kasampak disapayuneun baginda Rasul teh ku baun haya hiji kuba min dahabin nu dijieuna tina emas bari jeung kaayaanna akbaru minad dunya leuwih gede timanan alam dunya. Lamun andai-andai ieu dunya nu kiwari teh aba ditumpangkeun kana eta kuba beleke li ibarat sayang pacikrak di luhur gunung. Ku gede-gedena eta kuba. Eta kuba teh aya pantona dijieun tina inten berlian jeung inten yakut. Aya gembokna dijieun min dahabil ahmar tina emas anu beureum. Tah cek malaikat ti dieu mad asalna eta cai. Katingali ku Kangjeng ti handap penermes, katingali bade ngaleos eta Kangjeng hatur nuhun malaikat teh mangke madulah geura ngaleos. Odoh kalau piawayan anjeun kudu asup ka eta kuba. Cek Kangjeng Rasul pan malaikat eta aya pantona ge aya gembokan kuring teu gaduh kuncina. Iftah ya dai kacek malaikat coba beberkeun dampal leungeun anjeun karena kuncina geus aya dina dampal leungeun anjeun. Barang ditingali ku Kangjeng dina dampal tanangan Rasul aya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ising jadi ilmu bisa diamalkan ku urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di akhirna kumaha cek malaikat aya mah geura buka majeng Kangjeng Rasul kana panto eta kubah lalu diaoskeun Bismillahirrahmanirrahim. Brai beta bah panto kubah tersebut terbuka. Ingat ini sebuah pangemut keur urang. Allah menyiapkan sebuah bangunan yang megah yang dibangun oleh rahmat dan karunia Allah yang sangat luar biasa ajaibna, tapi ternyata ku Rasulullah dibuka bisa terbuka hanya dengan ucapan satu kalimatun thayyibah nulabat Bismillahirrahmanirrahim. Urang butuh ku rahmatna Allah, urang butuh ku karidhoanna Allah, urang butuh kana kaayangan ti Gusti Allah. Yuk urang bukakeun ku kalimatun thayyibah Bismillahirrahmanirrahim.
Pamuda batur mages kawin di manehna teu can laku-laku. Aya di dieu pamuda. Aya parawan batur mages dipinang di manehna mah masih cangogok keneh bae aya. Aya bapak-bapak dina ditinggalkeun ku majikan anak ka Saudi aya di aya. Atau aya di jemaah teh nu ngaku meureunnya. Ceug hayang kabuka rahmatna Allah hayang muda eta jodoh bukakeun. Jodoh di rahmatna Gusti Allah berkah aya di dieu. Kunaon? Ku kalimatun thayyibah bismillahirrahmanirrahim. Ngan model urang mah ulah ora macana hiji gurukeun heulan. Ijajahkeun heulan eta bismillahna ka abah kesepuhan ama haji anu ti Cibuna datang ka dinya seug. Aya salah kadar kukuring de jajan lamun di dia aya nu boga kahayang hayang boga pamajikan seug wirid bismillah salat heulan ti penting 12 rakaat basal menang 2 rakaat terus silah heulan baca bismillahna 1000 balikan beres menang 1000 langsung sujud ka Gusti Allah sebutkeun kahayang hudang deui salat deui nepikeun ka menang 12 kali rakaatan hendak 12 kali balikan hingga tercatat 12.000 bismillahna ngan ulah keadaan subuhan. Ngan doana mau dibejakeun aya di amah haji. Insyaallah mun hasil bebenangan. Asup Kangjeng teh kadinya kana Kuba barang datang kana Kuba ternyata aya arbaati umud aya 4 tihang. Jadi kos kieu teh bah aya 4 tihang. Tah cek malaikat teh mah eta si cai teh eta nya tina tihang seug tingalian ditinggalian ku Kangjeng Nabi oh nya ngaleos deui barang rek ngaleos cek malaikat mah ulah ngaleos seug tilitenan heulan eta tihang ti mana eta cai teh dititenan ku Kangjeng ternyata eta cai anu agolenggang herang kaluar bijirna tina kali huruf mim lapad bismi dina tihang teh aya ngaranan bismi eta dina bobolong mim lapad bismi ngocor cai pindah Kangjeng kana tihang nu kadua dina tihang anu kadua aya lapad Allah eta kalimat Allah aya haan eta hana molongokan ditulisna eta ngocor cai susu ti dinya pindah Kangjeng kana tihang nu katilu dina tihang anu katilu ngocor cai arak tina naon tina huruf mimna lapad Rahman dina tihang anu kaopat ngocor cai madu tina huruf mim lapad rohimi maka lamun nulis bismillah ulah gagabah cenah ge kudu haana jeung mimna dipolongokeun ulah dikenyak-kenyak teu puguh bismillah bolongan mimna sabab eta bijilna cai rahmat ti Gusti Allah. Geus kitu kakara Kangjeng permios taya sebuah peringatan bagi kita ternyata sekian besar keagungan Allah bisa kita bukakan atas fadl Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah bismillahirrahmanirrahim. Ibu hayang berkah hirup hayang salamat hirup mangga urang tapaulan ka para alimil ulama dina nalika amal kahadean awalan jeung maoskeun bismillah munasabah ulama nyaritakeun kullu amrin ibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqtaun sakabeh perkara anu dibilang hade ceuk agama tapi ngawitanana dina ngasabkeunana teu diaoskeun bismillah bahwa aqtaun aina kisul barokah eta leungit kaberkahanan. Teu maka ieu ti kiwari urang jadikeun ilmu mangga urang buka rahmat jeung berkahna Gusti Allah dina amal kasayan urang seug bising diuk mah ngawirid bismillah cangkel eta bae urang rek berangkat ka pangaosan eta bae urang rek berangkat berjamaah eta urang rek megawe sadaya kahadean aoskeun bismillahirrahmanirrahim subhanallah. Lalu Rasulullah diberikan hijrah ketetapan agama hijrah amal ma'ruf nahi munkarat senantiasa anu eta dilajengkeun kana kengingna salat nu 50 waktu atas kebijakan Rasulullah dina waktos nampina salah sawios piwejang ti Nabi Allah Musa hingga salat nu 50 ngajanten 5 waktu. Alhamdulillah muga-muga urang sadayana sini jadikeun ku Gusti Allah calma anu resep kana ngalaksanakeun ibadah terutama salat nu 5 waktu salat pembuka segala rahmat salat pembuka segala kahadean insyaallah wa tabarukan bidu'a
mangga urang sasarengan abah kasepuhan punten sanes abi pangbisana doa tapi abi kawasiatan ku salah sawios guru sim pribadi wirehing eta doa wayahna kedah dipanjatkeun sasarengan di jalma anu seueuran baik dimanapun pangaosan maupun di dimanapun tempat patali lamun doa diaminan ku salah sawios jalmi dugikeun kaya 40-an insyaallah eta doa mustajab maka muga-muga abah kasepuhan kapinulung ikhlasna anu karom sadayana katun ridona abdi mancatkeun doa dina akhir ieu dugian sim pribadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaqa dhahiran wa batinan wa nas'alukal ismata fi kulli halin daimatan illa yaumil raibapi bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim fallahu khairun hafidhan wa arhamur rahimin walahil masyriq wal maghrib ha mim ansin qab himayatuna mimman nakhafu Allahumma bihaqqi kutubi rabbani yashir lana umurana yasir lana umurana yasir lana umurana ma'arhati liqulubina wa abdanina wahdina wangsurna wasrifana qaizaz zalimin assalamualaikum ya rizalal ghaib ainuna bikaramatikum liqadai hawaiji wa hawaijina wa hawaiji wa jaga masyarakat kampung nangeun bah sihara khususan li husuli maqasidi dunyawiyati wa ukhrawati salamati wal afiyati fi dini wa dunya wal akhirah wa hubil ibadah wa karihal munkarat warzuqna ridkan wasyan kasyur hataiba wa amalan makbula wa du'a mustajaba wa dan salihah bi fadlika wa karamika wa ihsanika wa jalika ya Allah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati haril walimah min walamati isra wal mi'raj bi rahmatika ya arhamar rahimin